explore wisata Bandung deh. Kamananya ayeuna ka daerah Ciwidey, Bandung Kidul. Jadi pokoknya ikuti keseruannya ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi kalian semua. Yo. Halo Enlur, kapanggih deui di video terbarunya. Ayeuna urang wang coba explore wisata Bandung. Nyata ka Ciwidey-nya. Dan urang explore wisata ieu teu sorangan. Urang dibaturan ku si Depa budak TKR. Jadi pokona ieu mah bakal piserueun. Yuk ah. Oke Lur, ayeuna geus nyampe di Ciwidey. Keur istirahat heula ayeuna. Kewang masuk ke tempat wisatana. Oke, ayeuna geus istirahat. Ayeuna rek langsung ke Situ Patenggang. Jadi pokoknya tonton terus videonya. Halo Lur, akhirnya setelah tadi istirahat dan memutuskan kemana dulu, akhirnya kami memutuskan ke Situ Patenggang. Jadi seperti apa di Situ Patenggang itu? Yuk kita explore. Pokona ieu sepanjang jalan urang disuguhi ku kebon teh. Jadi lamun kalian explore Ciwidey pokona moal ada rasa kecewa jeung hanjakal. Jadi nu ka Bandung cobaan ke Ciwidey-nya. Alhamdulillah dulur, setelah 1,5 jam dalam perjalanan, akhirnya kita sampai di Situ Patenggang walaupun rada 15 saeutiknya. Hehehe. Jadi pokoknya tonton ya keseruan di Situ Patenggang. Patenggang. Ideng. Total dan oke. Hadap deh. Oke Baraya, jadi ayeuna geus nyampe di Situ Patenggang. Ayeuna urang keur nungguan babaturan heula
ke toilet. Jadi kayak orang rek uling ka belah dikit. Pokoknya tonton keseruanannya. Yuk. Oke, jadi ya guys di pipiran situ. Jadi suasana terbeda jauh mun di daerah urang mah di Waduk Dharma nya di Kuningan terbeda jauh. Aya perahu jeung kieu we teh. Jadi cek si Mamang tadi mah anu tempat alus nama di Nandep Villa Resort di kapal perahu. Nah, tapi mau naik perahu bayar deui 30.000 antar jemput. Halo dulur, jadi jangan khawatir. Kalau uang kalian banyak dan malas buat dibawa pulang lagi, kalian bisa belanja di sini karena ini pusat oleh-olehnya Situ Patenggang. Untuk membunuh rasa penasaran si emang-emang tadi, orang langsung nyamperkeun ka Pinisi Resto anu kapal gede teh nya. Oke, jadi iya guys di tempat perahu naon sih ngarananya. Nah lur, ya tempat nginep dah. Bisik nginep di dia bisa dah. Pokoknya di dia komplit euy. Nah, Pinisi Resto. Nah, iya batu cinta telur. Oh, atuh silakan. Teteh, Neng, Haji. Tah lamun naik perahu nu tadi nyati ditu urang ka dieu 30.000. Foto jadinya apa? Foto jadi bikin. Oke. Jadi kieu-kieu bae tah di Situ Patenggang teh. Jadi nu can apal Situ Patenggang kumaha ambe sebagai gambaran bahwa Situ Patenggang teh kieu. Oke dulur, jadi setelah tadi explore wisata Situ Patenggang, kali ini kita akan mencoba explore ke salah satu tempat satunya lagi, masih sama di Ciwidey, yaitu ke Kampung Cai, Ranca Upas. Jadi aya naon wae, yuk kita masuk ke Ranca Upas.